Tosan we dugi ka enjing da ayeuna nama CF enjing DG buka. Peser es campur. Oh iya, nah atau CF we. Aduh, tos saya Ya atau CF aya nama tapi antosan. Oh siap atuh wabi tos sana. Emang kersa ngantosan Kersa, emang antos sana pika iraha. Antosan we dugi ka enjing da ayeuna nama CF enjing DG buka. Goblok, tukang teh ek nyokot ka tukang aya kene. Terus pika anjing balik heula we aingna. Wah eueuh. Guys, ieu mah erek nyarwakeun nya di bulan puasa ieu FYP TikTok nu urang dahareun bos. Anu di dinya guys, sarua teh dahar guys, lamun nu sarua komen guys. Ieu keur bajana jam sakieu tah heuh. Keur majeuhna deukeut ka magrib nya saeutik deui FYP-na dahareun. Ieu beuteung jadi aduh. Ngerebak kerasa pisan jadi perih sarua teh guys. Majeuhna erek kabuka ieu teh nya. Tinggal beberapa jam lagi menunggu. Ya betul ngerebek disadiakeun FYP dahareun. Sarua teh FYP dahareun di dinya guys. Endeur ieu mah ieu aduh. Aslina ieu mah ieu kana beuteung ngentasa. Duh, ieu kana ti kora teh info FYP dahareun nungkul. Moal balik ieu mah endeur kieu jenderal. Sarua guys di dinya guys FYP-na ieu bulan puasa dahareun guys. Aduh, kudu kuat iman ieu mah bahaya. Bahaya kagoda ieu bahaya. Scroll TikTok sekarang FYP-na ti beurang guys nya ti jam 12 tah ayeuna geus jam 15 geus mejeuna deukeut ti buka tinggal beberapa jam lagi FYP nu kitu. Aduh paurusan teh hayang buru-buru teh ayeuna bae kadang adzan asar sarua jeung adzan magrib. Rindu adzan magrib. Kok adanya sama? Sarua adzan mah nu beda mah subuh. Adzan asar kok sama kayak adzan magrib. Wah edan nih mah guys bahaya ya FYP TikTok ayeuna mah. Kurang mengerti berarti eta mah menggoda. Tapi sigana mah lamun kuat eta ngalawan godaan FYP-nya. Sigana menang pahala meureun. Jangan lupa guys ya. Kuatkeun puasana 30 hari fullkeun ya. Well. Tong poho buka tiap magrib mah.